Monolog ieu judulna pandemi. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menggelar rapat koordinasi terkait penanganan kasus virus corona di Pendopo pada Sabtu 14 Maret. Kaayaan pandemi ieu mindamel kahirupan urang sadaya robih 360 derajat. Anu ti heula urang sering patepang langsung, ayeuna urang patepang lewat virtual. Anu biasa urang nadesekan dina acara nonton, ayeuna urang kedah ngajaga jarak jeung kesehatan. Anu ti heula biasa nganggo masker pikeun nyingkahan polusi kendaraan, ayeuna urang nganggo masker sepanjang waktu pikeun nyingkahan virus. Pandemi ieu parantos nyebabkeun seueur kaleungitan sareng duka. Kaleungitan padamelan atanepi kaleungitan batur anu urang sayangi. Pandemi ieu midamel urang cicing di bumi pikeun keamanan jeung kasalamatan diri. Sadayana kedah dipigawe di imah. Sakola anu kedahna urang tempati kanggo diajar ayeuna kosong. Sadaya siswa sarta siswi pindah ka imah sewang-sewang. Heula gumbira wanci terang lamun sakola ayeuna secara daring. Tapi ayeuna abdi gegetun ngomong gumbira. Daring janten ngabingungkeun. Ngudag tugas dina waktos. Anu kadang abdi bahkan teu ngartos kana tugasna. Hareupan sadaya manusia di bumi ayeuna ngan hiji. Virus ieu gancang ngaleungit sehingga urang tiasa pendak gancang-gancang. Supados virus ngaleungit gancang, urang kedah teras-terasan nuturkeun protokol kesehatan.